kiamat. Amin. Ya Rabbal. Tapi kadang ibu-ibu sok salah persepsi. Ayo wayah kondangan gelis, wayah ngaji gelis, wayah hees jeung salaki bau plastik kabeuleuh. Betul? Betul? Siapa wayah hees jeung salaki kalau meureman runtah heulan sia. Wayah ada dicium ku salakina bau aqua kabeuleuh. Kadang-kadang rek sare jeung salaki lain manangkeupan salaki kalah hayo we pas ini lampu jeung salaki. Salakina hayang di Pareman, pamajikana hayang di Caangan. Salakina hayang di Pareman, pamajikana hayang di Caangan. Cik pamajikana, kakak, kunaon si kakak mah lamun SD abdi, lampu lah hayang di Pareman bae. Cik salakina heueuh aing teu kuat, geuneuh jeung banget sia. Wayah hees di Pareman, kalau pas salakina neangan pamajikana cik salakina, "Ijah, kamu di mana?" Cik pamajikana, "Aku di Juru, sayang." Kalau masalah kena rek nyum pamajikanna sugan teh biur pamajikan horeng cor-coranjang. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Punten Pak Yai ya ibu heula supaya ulah taruh dulu. Lanjut. 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 Tudilluhul ghamam, tuti'us sahaib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun lempang teu ngabogaan kalangkang Pak. Nabi Muhammad lamun lempang dinu panas teu kapanasan. Nabi Muhammad lamun lempang kalu poek, Nabi Muhammad bercahaya. Naon sebabna? Karena wajah Nabi Muhammad itu bercahaya. Nabi Muhammad lamun lempang kalu panas teu kapanasan, apa sebabnya? Karena awan, munci kurang dieu mah karena reueuk senantiasa meneduhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sam'uhu yasma'u sarirul qalami basaru ila sabiti baqit saqib. Pendengaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mendengar geretan kolam yang ada di Lauhil Mahfuz, dan penglihatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa nembok tembus ka langit anu katujuh jeung ka bumi anu katujuh hadirin. Subhan. Pendengaran Nabi Muhammad bisa tembus ngadenge geretan kolam nu aya di Lauhil Mahfuz, Pak. Lain langit kahiji-kahiji acan. Lauhil Mahfuz, geretan kolam, gerakna kolam nu aya di Lauhil Mahfuz kadangu ku cepil Kangjeng Nabi Muhammad. Bahkan penglihatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa tembus nempo ka langit anu katujuh jeung ka bumi anu katujuh. Subhan. Ieu Nabi Muhammad panutan urang. Urang ongkoh ngaku umat Nabi Muhammad. Ngaku cinta ke Kangjeng Nabi Muhammad, hayang menang syafaat Nabi Muhammad. Kadang-kadang urang mah ulah-ulah ngadenge geretan kolam nu aya di Lauhil Mahfuz, ngadenge pengumuman pengajian di masjid, ngadenge panggilan adzan di masjid, tapi teu daek ka masjid. Betul? Betul? Namun aya jalma ngadenge adzan di masjid, teu daek salat ka masjid, ngadenge panggilan pengajian, teu daek datang ka pengajian. Eta jalma torek celina torek hatena. Anu kitu aya. Anu kitu aya. Ciri eta jalma torek celina torek hatena. Mangana bu cikapnya ulah yang jadi jalma torek mah ngaringuhkeun batur, betul? Betul. Jeung jalma torek mah teu boga kasieun. Aya jalma torek lempang ajaran anu poek, aya kuntilanak teu sieun si eta mah. Kuntilanak jeung serikeun nepi ka serak-serak batur jeung serikeun. Si eta mah jojong bae lempang aja teu kadenge ieu. Ulah jalma juri geh ai torek mah ngahaliwukeun bu. Aya kiai lempang kajaran anu poek mah jurig 7. Kiai nasina langsung maca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Eta jurig nu genep lumpat nu hiji mah cicing bae. Kiai na maca ayat kursi deui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sugan teh nu hiji nek lumpat nu genep kalah balik deui. Cik nu genep teh hampura Pak Kiai nu ieu mah torek. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Bu, komo lamun aya pangajian haju jamaahna aya nu torek, sarua ngahaliwukeun. Bener teh, Bu? Bener teh? Tuh ibu-ibu makan pengajian rame. Di mana ge pengajian mah rame ku ibu? Ku ibu? Pengajian rame ibu? Lamun aya nu hajatan nu rame ibu, lamun aya nu nikahkeun nu minuhan rosbak ibu,
Bahkan setiap pengajian rame, sok ibu-ibu masuk rame, saking rame nah kiai nak baca kitab, ibu-ibu nak ngobrol nepikeun 3 kelompok. Kelompok kahiji budak morah ngacahkeun perhiasan. Kelompok nu kadua ibu-ibu menjena tanggung ngacahkeun pakaian. Kelompok nu katilu nini-nini ngacahkeun penyakit. Cik nini-nini nu hiji aing mah teu kuat suku lemper di bawah lempang ge kawalahan. Cik nini-nini nu hiji deui leung sia mah suku lemper aing mah cangkeng teu kuat di bawah diuk ge. Nini-nini nu hiji mah cicing ge horeng-horeng. Palabah ngaji hujan gede gelap dorar eta nini-nini nu torek mamarahan sia mah wayah ngaji batuk bae. Batuk disangka gelap dorar sia. Mudah-mudahan ceuli urang mah cager amin. Ya Rabbal hate urang cager amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Qalbuhu la yaghfulu wa la yanamu. Siapa nama Allah deui? Sallu alaihi sakali deui. Qalbuhu la yaghfulu wa la yanamu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatena la yaghfulu teu pernah poho ka Allah. Wala yanamu jeung teu pernah sare hate Nabi Muhammad mah Bu. Urang mah punten Bu, urang mah lamun mata peureum hate ge ilu peureum, betul? Betul. Aya deui nu kieu matana mah molotot tetapi hatena mah tetep peureum. Aya nu kitu aya? Aya nu kitu aya? Nabi Muhammad mah hatena teu pernah poho ka Allah, hatena teu pernah sare, senantiasa dipakai berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naon sebabna? Karena Nabi Muhammad mah sieun poho ka Allah, sieun dihewaan ku Allah, sieun teu meunang rahmat Allah. Punten hadirin, Nabi Muhammad mah makhluk anu geus dimaksum ku Allah, yakin bakal asup ka surga, bersih tina dosa, tetapi hatena teu pernah poho ka Allah, hatena teu pernah peureum, hatena selalu dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai urang umatna, ngaku umatna ongkoh, ngaku cinta ongkoh ka Kanjeng Nabi, tapi inget ka Allah sakadaekna. Betul? Betul? Maka aya urang ieu cara jalan satu-satuna urang. Ngayakeun muludan supaya urang menang syafaat Rasul. Karena lamun urang hayang ngandelkeun ibadah urang mah jang jauheun. Betul? Betul? Ibu-ibu komo ibu-ibu ngaku umat Rasul ongkoh, ngaku cinta ka Kanjeng Nabi ongkoh, tapi pagowean sapopoe teu kaur ku nyarekanan bae salakina. Dia ibu-ibu sok nyarekanan salakina aya? Aya. Rek naon dicarekanan bae batur? Ulah sok loba nyarekanan salaki bisi salaki teu ngarkelongeun. Nyaho ka teu ngarkelongeun nyaho? Henteu. Mana ku aing orang jero teh nyaho ka teu ngarkelongeun. Lamun ibu-ibu boga salaki teh teu penting loba ngaheuleuh bae teh ciri eta berarti salakina sok loba dicarekan ku pamajikanna. Ulah sok loba nyarekanan bae ka salaki ibu. Lamun urang ngaku umat Rasul mangkana lamun boga salaki unggal penting teu betah di imah tong suujon ka salaki, tong sangka salaki ngandang, tong nangka salaki judi, bisi mah salaki urang teu betahun di imah gara-gara sumut ibu nganyek-nyek bae. Benar teu? Benar teu? Atuh bener gitu Bapak. Ya bapak-bapak tinggal dicicing we. Ngahenen bae tuan ngomong betul-betul acan jigana bapak-bapana sieun ka pamajikan kabeh di dieu. Pak, ulah sieun ka pamajikan. Ulah sieun ka pamajikan, kita harus bisa membedakan antara sayang dan takut. Betul? Betul? Anu ngomong kabila Ustad, tubuh pamajikan kami mah galak. Lamun marah piring peupeus, lamun marah gelas peupeus, lamun marah pakakas imah para leupus. Dengekeun Pak, piring pecah bisa dibeli, gelas pecah bisa dibeli, tapi harga diri laki-laki jangan mau diinjak-injak istri. Betul? Betul? Hidup bapak-bapak, hidup bapak-bapak, pejuang rupiah nih bos, senggol loh. Wah bapak-bapak hidup deui. Kita di mangahenen bae bapak-bapak. Itu diperjuangkan bapak-bapak. Nasabna ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu adalah pemimpin bagi perempuan, pemimpin keluarga. Betul?
Makanya walaupun pamajikan orang lebih gagah ti orang, ilmuna lebih mumpuni ti orang, hartana lebih loba ti orang, tukang ojek salakina, tetap imam rumah tangga adalah salaki, betul? Nah, ulah daik dicarikan pamajikan. Ada yang ibu? Kadang-kadang ibu-ibu anu ngomong kok lah Ustaz puguh salakina pi omongeun. Benar. Pi omongan kadang-kadang salaki kami mah tiluk jujur, buka duit 100.000 ngapuna 50.000. Anu kitu aya. Salaki tiluk jujur ka pamajikan aya. Buka duit 200 ngapuna 100 aya. Bahkan sok nyumputkeun duit dina kopeah aya. Ibu-ibu jawab sing jujur, lamun misalkan ibu-ibu boga salaki tukang bohong, ibu-ibu ikhlas henteu? Ridho henteu? Namun misalkan ibu-ibu boga salaki koret, kira-kira ibu-ibu ikhlas henteu? Ridho henteu? Tapi jawab sing jujur ku ibu-ibu, lamun misalkan ibu-ibu nyesan calana salaki ibu mangi duit 200.000 rek dibikin moal. Lurus tunjung saya gitu mah. Terus salakina teh pamajikana edan kabeh. Diebrekeun doang pasti diebrekeun. Eta penyakit ibu-ibu teh kitu asal ngaheulai bae ngajawaban. Kadang-kadang penyakit ibu-ibu kiwari kitu mangi duit 200.000 lain dibikin ieu kalah dipoto di jeung status. Dipoto di jin status cekrek milik mak moal ka mana wah lain milik morok gahil gitu. Eta kudu kitu Bu. Lamun misalkan salaki urang katempok boga duit bari duitna loba teu nanangan pentaan bae duitna. Pentaan duitna teu nanangan. Komo lamun urang ieu misalkan boga salaki koret hapunten. Punten Pak. Lamun misalkan urang boga salaki koret merekit dah hesek mere duit ka pamajikan ulah mere leuwih jeung jajan mere jeung beli dengan sabu ge hesek, maka ulama fikih membolehkan ibu-ibu nyopot duit salakina tanpa izin di salakina. Kadenge langsung sorikeun salah urang sih cara mandi acara baturan lewat. Terangan hukum fikih membolehkan ibu-ibu nyopot duit salakina tanpa izin salakina mun salakina koret, tetapi nyopot duitna dengan kadar kebutuhannya saja. Butuh 30.000, copot duit salaki 30.000. Butuh 50.000, copot duit salaki 50.000. Ulah ieu mah aya duit 200 dicopot kabeh. Anu kitu aya. Jangan seperti itu maling eta mah cik abdi mending mentaan baik duit ka salaki insya cik ibu Ustaz kami mah isin loba mentaan duit ka salaki nage bisa dialogkeun cewek matre. Anu sok ngomong kitu aya. Sok ngomong cewek matre aya. Bu, gak apa-apa dibilang cewek matre. Kenapa? Karena wanita itu diciptakan untuk matre, betul? Betul. Gak apa-apa dibilang cewek matre. Kenapa? Karena cantik itu butuh modal, bro. Betul. Bu, komo lamun misalkan aya nu sok ngomong kieu seperti kieu, lalaki ka pamajikan seperti kieu. Pamajikan aing mah boros. Anu sok ngomong kitu aya? Aya. Dengekeun Pak, lamun misalkan urang mere duit ka pamajikan, saeutik tereh beak, gede tereh beak. Ingat, bukan berarti istri kita tidak bisa memanage keuangan, tetapi kebutuhan yang menghabiskan. Betul? Betul. Bahkan saran ti abdi mah lamun rezeki hayang barokah, lamun rezeki hayang lancar, bikeunan ka pamajikan. Kadenge pamajikan insyaallah barokah bikeunan ka pamajikan. Fakta dan realitana Pak kieu. Coba bisa terpercaya mah testimoni. Urang boga duit 100.000 jajal bagi dua. 50.000 dibikin ka pamajikan, 50.000 cekel ku urang. Punten Pak, pamajikan mah diberi duit 50.000, 30.000 bisa pakai beli sayuran kadahar ku anak jeung ku salaki jeung pamajikan, betul? Betul. Nyesa 20.000, 10.000 jeung jajan anak 10.000 bisa diasupkeun kana tabungan, betul? Betul. Tapi salaki nyekel duit 50.000 sapoe, paling ge beak pakai beli rokok Samsu sabungkus, pamulanganna teh dicopot da tukang warung naranda. Benar tak? Benar tak? Maka nabi keunan ka pamajikan. Ibu-ibu cecengiran bae tadi. Jadi ibu-ibu cocok ka karek ya kiai. Lanjut. Yuk. Pesan dari saya.
di maulid ieu kan kudu aya bawaan balik ceramahna, makanya orang ceramah setengah-setengah bae, ngajina hayu ubar tundun hayu insya belah cecenggiran bae bisa bawaan balik. Saran dari saya, yuk ayeuna ulah tinggalkeun pangajian, tong ninggalkeun majelis sekarang memang zaman sudah canggih Pak, zaman sudah canggih Bu. Ayeuna loba jalma aya ka majelis taklim teu daek tapi guguruna kana YouTube, guguruna kana Google, guguruna kana TikTok tapi teu boga dasar ilmu agama. Awas ieu khawatir. Saya tidak melarang, silahkan rek ngaji kana YouTube mangga, rek ngaji kana Google mangga, rek ngaji kana TikTok mangga. Lamun urang geus boga dasar ilmu agama. Ieu masuk sarana kieu, ngaji dina YouTube Google, ngaji dina YouTube getol, ngaji dina TikTok getol, tapi datang ka majelis setempat, datang ka pengajian Kiai Lembur teu daraek. Bisi kitu doang. Jeung deui punten lamun urang teu boga dasar ilmu agama bisi kieu doang. Urang teu nyaho kana nanaon, kari-kari guguru kana YouTube, guguru kana Google, ngadownload kiai anu nan pahamna henteu akur jeung urang. Anu akhirna urang ngaji kana Google, ujung-ujungna salat menang saminggu sakali. Salat maghrib, usolli fardhu maghribi, Salasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, oplosan lillahi ta'ala. Gara-gara naon? Gara-gara guguru dina Google, guguru dina YouTube. Ari urang geus boga ilmu agama mah, ilmu urang geus mumpuni. Kan kieu mah loba anu sok live streaming dina TikTok, live streaming dina YouTube. Naon ngaji, silahkan pikeun perbandingan mangga rek nonton mah mangga. Tapi tong ninggalkeun pangajian di lembur urang insya Allah. Karena punten Bu, beda barokahna lamun urang ngaji ka kiai setempat jeung ngaji kana YouTube beda. Anak orang lamun datang ke pengajian ka ustaz setempat nah punten memeh pengajian sok maca tahlil heula, betul? Betul? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Benar teu? Benar teu? Tapi lamun orang ngajina di YouTube moal menang tahlil, nu aya ge iklan YouTube paling ge. Pate aha. Benar teu? Benar teu? Lamun ngaji ka kiai mah, ngaji ka ustad mah menang hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'mal. Hasbunallah ni'mal maula. Tah lamun urang datang ka pengajian, datang ka majelis taklim, pasti menang nu kitu, pasti menang hasbunallah, pasti menang maca Quran, pasti menang tahlil. Lamun urang datangna ka majelis tapi lamun urang ngajina kana YouTube, urang ngajina kana Google, moal menang nu kitu, nu aya paling ge lalakuan. Waktuku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil. Benar tak? Benar tak? Lamun ngaji ka kiai mah menang la haula wala quwata, tapi lamun ngaji dina YouTube nu aya la pulsa wala kuota. Betul? Betul? Pulsa na bea, kuota na bea. Punten Bu, budak leutik zaman baheula beda jeung budak leutik zaman kiwari. Ini gara-gara naon? Gara-gara efek sosial media Bu. Gara-gara HP, gara-gara sosial media. Budak leutik zaman baheula mah balik di sakola, balik di pangajian, rek asup ka imah, nempo indung jeung bapak dina pantok, rek asup ka jero imah punten heula, betul? Betul? Rek asup ka jero imah, nempo bapana jeung emana dina pantok, Pak, Mak punten bade kalebat. Bener teu? Bener teu? Budak leutik zaman kiwari gara-gara keracunan sosial media, balik di sakola, balik di pengajian, nempok indung dan bapanak dina pantok, lain punten kalah ngagorowok di jauh. Oi, lagi santai kawan. Benar tak? Benar tak? Na'udzubillahi min. Mangkana ulah eureun ka pangajian, tong tinggalkeun
homo anak orang didik tentang ilmu agama. Karena kiwari geus krisis anak soleh, geus krisis anak solehah, geus hese neangan anak soleh. Betul? Aya jalma ti leutik nepi ka kolot soleh teh hore ngaranna soleh si eta mah. Geus hese kiwari neangan jalma soleh geus hese. Mangkana ulah emung nitah ngaji ka anak. Karena dangukeun ku ibu-ibu orang dia, dangukeun ku bapak-bapak orang dia. Ngadidik anak lain kewajiban ustad, ngadidik anak lain kewajiban kiai, tapi ngadidik anak kewajiban indung jeung bapana. Imang ngeunah bae dikeuseukeun ka ustad jeung ka kiai, puguh kiai ge anakna loba teh kaurusan. Bener teu? Bener teu? Kewajiban indung jeung bapana, komo ibu-ibu mah. Dengekeun al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah awal pembelajaran bagi anak. Dan sebabna karena fakta dan realitana anak-anak orang sifatna leuwih mirip keneh ka indungna daripada ka bapana. Betul? Betul? Nah sebabna karena barang penting loba keneh cicing jeung indungna daripada jeung bapana. Bener teu? Bener teu? Makanya didik ku ibu-ibu tentang ilmu agama. Tapi lamun misalkan Pak Ustad kami mah rumah sak masantren henteu ngaji teu bisa ngadidik anak nage. Lamun ibu-ibu rumah sak teu bisa mangga titipkeun atau pasrahkeun ka pelakuna. Saha pelakuna? Saha pelakuna? Bapak? Bapak ngajaetan nu nyieun nage. Titipkeun ka bapana supaya dididik ku bapan, supaya dididik ku bapan, ku bapana. Heula tong waka mana tong waka masrakeun ka ustad jeung ka kiai indung jeung bapana heula. Aya ngomong ka abdi kieu, Ustad, kami ge osok ngadidik anak, osok nitah ngaji ka anak, tapi salahna anak kami na hararese bae dititahna. Anak kami na Bandung bae, dititah salat teu daek, dititah ngaji teu daek. Kami mah nitah geus ingan anak kami na Bandung bae. Kahade Pak, kahade Bu, lamun urang ngadidik anak urang na Bandung bae, anak urang na hese dititah bae, tong waka nyalahkeun anak, urang kudu introspeksi diri, bisi mah urang maraban duit haram kalau jadi anak. Betul? Betul? Karena di dalam kitab Sunan Nasa'i, ya'ti 'alan nasi zamanun ma yubalir rajul min aina asabal mal. Min haramin, min halalin au haramin. Akan datang suatu zaman kepada manusia yang dimana di zaman tersebut lalaki atau jalema geus teu mikiran harta di mana datangna. Rek duit halal heug, rek duit halal heug, rek duit haram heug. Sabodo teuing, rek duit menang maling, rek duit menang rampok, rek duit menang judi. Sabodo teuing, nu penting dapur ngebul, nu penting pamajikan aing sakong orong jeung barang dahar henteu belang di gerong. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Awas ka hadem. Man nabata minal haram tajlibul haram. Suatu perkara yang timbul dari barang haram eta bakal narik-narik karang ngalakukeun paharaman. Lamun misalkan urang mere duit mere anakku duit haram, maka anakna bakal Bandung bae. Lamun urang misalkan loba mere duit haram ka pamajikan, maka tong ngelahkeun pamajikan, lamun pamajikan urang minjulak bae. Dan sebabna karena barang haram bakal narik-narik kana ngalakukeun paharaman. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Makana ulah embung ngadidik anak, ulah embung ngasantrenkeun anak insya Allah. Ieu mah aya jalma masantrenkeun anak karek 3 bulan anakna langsung dicokot bae kumaha. Ditanya ku tetangana, "Eceuk kunaon anak barak nasantren karek 3 bulan geus dicokot deui?" Cik eceuk, "Nah, heueuh, kami mah boga anak pasantren karek 3 bulan, pinter henteu bararudug heueuh." Atuh jauh teuing Bu, budug oke, karena santri mah encan sah dari santrina lamun can budug. Betul? Betul? Pan kiai kiwari kabeh bararudug. Abdi ge sarua baheula keur masantren budug kurapan. Tapi alhamdulillah abdi ayeuna bisa ceramah, alhamdulillah. Jadi abdi ceramah ayeuna teh ladang ngaji. Ladang ngaji. Lain ladang budug. Di mana aya budug bisa ceramah. Mangana teruskeun anak pasantren kajeun budug ge, da insyaallah budug mah barokah.
Dimana aya buduk barokah doa ge carena ngararejo. Insya Allah buduk membawa berkah aing di bawah pesantren mah insya makana didik anak orang tentang ilmu agama. Karena cik Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kasyifatus saja wa yajibu ala al-aba'i wal ummahati ala sabilil kifayati, wajib ka indung jeung bapakna ala sabilil kifayati, wajib kifayah ka indung jeung bapakna ngadidik anakna tentang ilmu salat, ngadidik anakna tentang ilmu wudu, ngadidik anakna tentang ilmu syariat agama. Lamun misalkan kalau tak mampu pikeun ngadidik agama, mangga silahkan titipkeun ka pondok pesantren. Cik Syekh Nawawi nepikeun ka biaya pesantren lagi diatur dia Bu. Wajib ka indung jeung bapana ngabiayaan anak pesantren. Cik Syekh Nawawi lamun misalkan orang boga anak pesantren, anak orang ke pesantren boga duit pikeun biaya pesantren, mangga silahkan biaya pesantren pakai harta anak orang. Tapi lamun anak orang ke pesantren, anak orang teu boga harta, anak orang teu boga duit, maka wajib biaya pesantren nokot duit bapakna. Bapana teu boga, maka wajib nokot duit indungna. Bapana indungna teu boga, maka wajib ketika aya jalma pesantren nyokot duit tina baitul mal, uang kas negara. Nah, uang kas negara ieu awas aya hak santri. Jadi lamun misalkan uang kas negara gede, aya jalma nu keur pesantren, lamun aya santri minta hakna pikeun biaya pesantren, maka uang kas negara kudu dibikeun ka santri. Lamun uang kas negara teu aya, maka wajib ka jalma muslim anu beunghar, lamun aya di lemur ieu nu keur pesantren teu kabiaya, maka kawajiban jalma muslim anu beunghar ngabiayaan santri nu keur pesantren. Ieu mah di hewan. Dibiaya pesantren insya. Nah sebabna Bu, karena fungsina lamun di lemur ieu aya jalma pesantren balik di pesantren nu ngeusian masjid pasti santri, betul? Nu jadi imam sholat pasti santri, betul? Ketika aya anu maut nu nguruskeun jenazah pasti santri, betul? Maka insya Allah dan yakin santri mah membawa berkah di mana ge insya. Lanjut. Komo tentang ilmu Al-Quran Bu. Pak, wajib dasar indung bapak ngadidik anak tentang ilmu Al-Quran. Bahkan cikang jeung Nabi, lamun misalkan aya jalma diberi rezeki ku Allah berupa anak, tapi anakna teu pernah dididik ngaji Quran, anakna teu pernah dididik ilmu agama, anakna teu pernah dididik syariat Islam. Ketika anakna ngalakukeun maksiat, maka dosa anu dilakukeun ku anak ditemplekeun ka indung jeung ka bapana kau deui. Naudzubillahi min. Makanya putra-putri orang mudah-mudahan jadi putra-putri yang soleh dan soleha, amin. Ya Rabbal. Tapi lamun orang hayang boga anak soleh, orang nak kudu soleh heula. Lamun orang hayang boga anak solehah, orang nak kudu soleha heula. Karena di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Kahfi ada ayat yang berbunyi wa kana abuhuma sholihah. Di dalam kitab tafsir Munir karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, fakana solahul abi awil jaddi sababan li solahil ibni aw li hifdzi nafsihi. Ternyata solehna bapak itu bisa menjadi sebab solehna anak orang. Solehahna ibu itu bisa menjadi sebab solehahna anak orang. Solehna kakek itu bisa menjadi sebab solehna incu orang. Solehahna nenek itu bisa menjadi sebab solehahna incu orang. Dalam orang yang boga anak soleh kumah orang. Lamun orang soleh insya Allah anakna soleh. Lamun orang na soleh insya Allah anakna solehah. Insya. Karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ayo ngomong kakula, Pak Ustad, padi itu tuh bapak nama kiai, ayo kumana nama Badung, eta mah buahna beak di golokotan lalai. Betul. Kiwali ngesesen yang ngejalma soleh, kalau baru dah kiwali mah, masya Allah, bararadung mah. Ayo udah keletik yang perken ke abdi rek nanya, Pak Ustad abdi bade nanya, bade harus naon? Hari poe kiamat sekolah peretah henteu. Cik kita siapa nu gitu ditanyakeun. Enggak. Iklan dulu.
Ustad bade naos lamun sakola agama poe kiamat perea apa henteu. Dipanggil ku kula budak leutikna ceng ka dieu teh. Aceng dangukeun lamun poe kiamat sakola agama pere. Nan sebabna karena guruna ge kalolojor. Ada nu nyampeurkeun ka abdi, Pak Ustad bade nanya naon? Lamun misalkan urang arek ka masjid, aya anjing lewat ngaletakan sukuna, salatna sah apa henteu? Sah apa henteu? Urang jelema lewat ka masjid, anjing lumpat ngaletakan sukuna. Jelema lempang ka masjid, anjing ngaletakan sukuna. Sah apa henteu? Atuh sah heueuh, tong ngaheuleuh bae si eta mah. Nah sebabna eta budak leutik seperti itu gara-gara